Wilujeng sumping dina ieu acara kuis bahasa Sunda. Wilujeng enjing sadayana. Nami abdi Siti Apua Nursabani. Dinten ieu abdi bade ngiringan kuis bahasa Sunda. Abdi oge sami. Kenalkan nama abdi Mugnia Tian Syabani. Di dia abdi sebagai pembawa acara atau host anu nanyakeun pertanyaan ka si Apua. Duh, sieun teu bisa euy. Ya udah, mari kita mulai acaranya. Kurang asup we ka pertanyaan kahiji. Naon bahasa leumesna Bapak Anjeun? Naonnya? Oh, ingat. Bahasa Sunda lemesna Bapak Anjeun nyaeta Rama Anjeun. Yeay, bener. Ya udah, kita masuk ke pertanyaan kedua aja. Naon bahasa leumesna Ibu? Bahasa Sunda lemesna ibu nyaeta indung atawa biang. Yeay, Anjeun bener. Pertanyaan terakhir. Ada ya ima agak hese. Sebutkeun salah sahiji tarian anu disabeudeureuan Jawa Barat. Naonnya? Poho deui, Oh, abdi nyaho nyaeta tarian Jaipong. Nya baraya sadayana kitu weh kuis bahasa Sunda ti arurang dinten ayeuna. Hatur nuhun tos nyaksian. Sakitu ti abdi Mugnia Tian Syabani Jeung ti abdi Siti Apua Nursabani. Hatur nuhun.